Gusti Allah bidzalamin tapuhara nyiksa lil abidi ka hamba masa si Allah teu zalamin zalim aniaya terhadap hambana lamun hambana sesuai jeung aturan Gusti Allah mah dipake ka deudeuh dipake ka nya tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur endahan musyrik endahan munafik titah ibadah endahan maksiat Allah moal segan-segan negara mana bae kaum mana bae baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu barah heula ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati hajakal bupati tilok ngaraji jakeun ka gubernur sarua gubernur dia tilok ngaraji komo tamah DPR mah